Ih, tinggal si Kohang. HP nanya. Oh, anyar euy. Wah, bener HP nanya. Layar sentuh ieu mah cing ngali. Lain muri. Berbahaya. Soalin pisan lain. HP disorokeun awewe. Oh, soalin pisan. Terus naon ieu hubungan namanya Mama Wawi? Dia urang nyoplokeun pagar Pak Ali. Nah, make dicoplokeun sagala. Ieu kita operator kita mencet-mencet pagar, ngisi pulsa. Aduh, aing mah. Zaman kiwari masih kena gaptek. Aduh, iya teh zaman now, Kohang. Lain zaman purba. Tapi leuheung kita sekolah mah Emang kumaha gitu? di titah mencet pagar. Terus Urang mati kamari, kooperator di titah mencet bintang. Jadi pulsa urang can asup-asup. sarwana gede mana teh? Geus lah berarti emang awi itu teka pakenya. Teka pake. Da bintang ge hese. Wah, si Abun. Dia Bun. Bun. Di mana, Bud? Enggak tahu ya. Bun. Mohon teh HP nanyar. Cing, ningali handphone anyar teh atuh. Iya. Weh. Koplok si Abun mikun urang teu mikun tadi ge. Balik mah. Hah? Nah, handphone mana mah? Si kontaknya laki hukum. Ah, tegaul. Kan kesasa bawa murah. Ngaconya. Mau kontak. Ribu. Bud. Iya kebenaran. Ari ieu mau ka situ teu kaboga wae kunaon nya? Buka cing Kalau urang cobaan. cobaan Ade bohong. cobaan HP we halus Oh bener ieu kabuka, Bud. Ari wewe teh naon? apa keneh wae teh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, paingan ada cek pausan oge, kudu salam heula meh lancar. Bud, hiji deui lah kagok ya. Naon? Ari ieu mode pesawat teh naon? Aduh, nu kitu wae teu nyaho di dieu. Won jelaskeun won. Percaya maneh ka urang ayeuna? Cing cobaan naon? Ieu mode pesawat teh lamun maneh indit ka gunung, ulin ka gunung atau ka lantai anu pangluhurna, Ya. di mana HP maneh labuh, tah ieu teh HP teh bisa hiber ngapung. Oh, gitu. Edannya HP nama canggih pisan. Ayo kan, eta ngomong-ngomong, kita yang berak di mana? Dia atuh, dia orang balap lari kemari. Lari jeung saha? Nunggu ke HP, jeung polisi. Yuk, pinjam sepatu lah. Yang naon? Yang futsal. Yang putih. Hah? Oh, aya teh di mah sepatu mah. Tapi bawa we lah kayu mah kemana? Bluetooth itu ada yang namanya canggih ya kan?